Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh terus di mana atuh Magagan teh? Ke Garut. Dek ka Garut. Iya. Oh, ini ningali berita can eta berita musibah di Garut. Nyata justru eta terjadi teh bisa mentas. Cik kumaha tuh caritakeun eta di Garut teh kumaha wae? Kejadian nama lah. Urang teh tadi teh dekat Sukawening. Jadi di daerah Sukawening. Dekat Sukawening ka Semang Amin. Ngajar ke Semang Amin teh geuring can gitu. Nanti tadi teh dekat itu eta kebisan di ieu ku polisi, cek polisi teh aya naon teh banjir bandang. Nih keung teh korma naon teh usum hujan kieu. Lebih gerek tinggali keung kumaha tuh ningali dina status. Naon geus aya Dina berita aya geus aya geus update gitu. Update ningali aya sasak nu kagusur nu runtuh. Eta urang teu bisa ieu teh. Oh, sawah kababad imah mah geus sidik meureun aya nu paralid sababaraha hiji abi ningali dina status teh. Keung barea Magagan alam dunia teh geuningan. Geunjeuleuh we Banjir geus di mana-mana, jauhaneun atuh Garut sok kabanjiran, tiba baheula ge dan henteu Garut mah atuh. sakitu dataran tinggi. Geus keung pokona mah. Kusabab ieu sih. Ya, kusabab-sababna mah manusia-manusia kene. Udah ide kumaha atuh geuningan sok tingali leuweung geus barotak. Bener teu? Bener. Biceun sampah geus di mana wae. Geus teu bisa ngabedakeun mana sampah organik, mana nu non organik. Betul. Tuh. Nya. Lung weh meureunna di mana wae miceun sampah ge. Pokoknya mah ayeuna tong silihnya lah salah geun. Ieu mah gambaran Gambarannya kitu. Keur Magagan oge kade bisi ngalungkeun urut cangkang koaci kamari aos eta teh jadi bahaya Magagan. Nya. Tong main alungkeun wae nya. Nya ieu mah pokoknya mah jadi cerminan lah buat kita semua. Jaga lingkungan ini supaya balik lagi kepada kita dengan baik gitu. Itu ayeuna mah tos urang doakeun kepala wargi anu di Garut khususna di Sukawening, wargi Magagan mugia meureun di ditu salamat teu kunananya. Amin. Sok atuh Magagan ngadoakeun sakedik mah urang Garut nuju ka musibahan. Data aya anu cepat libatan doanya. Tak kitu. Hayu sadayana urang ngadoakeun supaya disehatkeun deui sadayana balik deui sadayana. Tos paling kitu Sakitu nya. Mugia Satu berkata-kata gitu. Nya mugia orang Sukawening sareng sekitarna anu kadampakan ku banjir bandang mugia dipasihan kasabaran anu langkung enggal dipulihkeun di perekonomianna mugia aya rezekina sing sararehat mugia teu aya korban jiwa. Amin. Amin. Yuk bade Magagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.